Naon gitu, ah? Iya ya, ke mana ban lauk ya. Neng, geus masak can. Mitos, ah, kunaon gitu? Lain ieu teh geus karasa lapar neng. Sok sareuneup lamun telat dahar. Emang masak naon gitu? Biasa, ah, masak lauk tongkol balado kesukaan kamu. Ih neng, lamun masak tongkol balado rasana sok tiis, doang nu kurang uyah. Emang teu diuyahan gitu. Atau emang tadi uyahan? Ih, kok teu diuyahan sih neng? Apaan laukna ge ti laut, ah? Di laut kan asin, jadi we tadi uyahan laukna bisa tambah asin. Kumat deui bae ieu pamajikan. Oleng deui bae ieu. Coba ku yang ditipu pun-punna. Baik cager tah. Atuh tetep bae neng, sanajan laukna asal ti laut ge. Kudu diuyahan sacukupna. Paingan bae eta lauk rasana tiis, anyep neng teu ngeunah di dahar. Aduh, ampun. Cokot kencing minum bae. Duh, aing. Yang geus tangguannya. A few moments later. Yo, China. Di neng, kunaon ieu caina asin amat. Nyanya asin atuh udah diuyahan. Kok diuyahan sih? Serba salah. Kayak namun tadi uyahan, komplain deui China tiis, asaan. Masih? Atuh kan ini mah neng, cai tiis ngaranna lain cai laut. Aduh, aing mah serba salah.